Daripada di imah ngalumuk bae cerita nama yeuna ngahajakeun nyer lauk. Satset geus meunang. Kalau kita dapat manyeng kuduna ya pikeun pamatina cenah can ya. Pokona mah geus mimitina meunang anu babon bebeuh semangat ke dituna ge. Kami di dia ngareureuh heula aja capek. Lanjut deh supaya teh masih leo menang lauk gede horeng lauk leutik. Nah di dia karek ye menang lele ya. Aduh. Mantas kokodok cerita nama mang eta pas ditong boncos yang saenu ngalai nyeruana. Aduh mana ngalapaku jeung dahar. Nah di dia urang niup ceneuh heula jeung masakna. Aing di dia niar daun jauh heula jeung ieu jeung mais lauk. Nah sacet bari nungguan saneuna hurung orang di dia ngabis setan lauk heula tak bisa kalian deuleu lauknya ya. Pona mah nu paling nikmat dalam hidupnya eta dahar, mantas dahar nginum cai kalapa beuh. Kayaknya orang di dia nak lanjut dahar heulanya. Iya nu ditunggu-tunggu paling nikmat dalam hidup ya iya nginum cai kalapa mantas dahar. Oke, di ujung kita ritual memanggil ikan dulu. Sakadung kading, pak dung ding dung padung king, sakading sakading.